hari ke-8 ke-9 Belanda mawa gitu tempat mayitnya naon kurung batang dianggap pae kan dianggap pae kok jangan mau kurung batang buka begitu buka blek nyara kerkarari ada apa cak Belanda ini bukan orang tutup lagi siapa tutup Belanda ge nah itu geus dianggap pae hasil hirup kayak gagah jasa tuh tutup sekian bukan orang ini siapa nah seserian jodoh di jero duaan bae oh Belanda sieun jere ka urang cek Ahmad teh padahal urang ge sieun kayana cek Allahumma ya qadiyal hajat Allahumma ya teh urang teh keur ngabahas tentang bugot tentang pemerintahan anu teu disetujui ku rakyat atawa pemerintahan anu keur didemo ku rakyat. Maka di tengah-tengah nyaritakeun bugot ki musannif hadzal kitab nyaritakeun tentang ngadirikeun negara, ngadirikeun pemimpin di negara urang mah negara Republik Indonesia demokrasi tetap kudu aya pemimpin presiden ngaran nu alhamdulillah mimiti Bung Karno kemudian Bung Harto mantan Soeharto sakedeung B.J. Habibie tas Habibie teka caritanya na kuar di mana ayana kuletik meureun teu kanyahoan ganti mantas Habibie ku usaha geus ku Gus Dur, Megawati, kemudian atuh SBY, kuari mah presiden urang, ndek kukumaha ge tetep presiden urang eta teh, dek pantes dek teu pantes, presiden urang adalah Jokowi. Kudu diakui eta presiden urang dek kukumaha ge atuh dek kumaha deui. Sakitu ge deres bisa seri keneh artinya presiden urang eta kajeun ku kumaha ge presiden urang dirasakeun ku urang setelah ganti presiden weh dolar naik melambung perekonomian kuari keur ngarayap perpolitikan urang mun nyaho di jerona bakal sieun ngan lantaran teu nyaraho biasa bae urang nu mantak bagus tuh urang bodoh teh jadi tenang-tenang bae urang teh ku bodoh padahal di jerona mun dideuleuh ku urang aya naon sih di Indonesia lantaran kok prajurit Amerika turun ku ari aya di Bali kok Cina bercokol di urang kok aya di negara Timur Tengah nu ka urang kok aya sababara pemimpin nu asup ka negara urang aya naon di negara Indonesia ieu dek dikumahakeun jeung dek dikawanakeunana urang teu nyaho bodoh ngaranna ku bodoh jadi tenang kalem-kalem bae urang bodoh teh atuh salat ge bodoh mah tenang bae Allahu Akbar kumaha tah kumaha lah mun ditanya Allah mah nyahoan ieu beres luhur teh jelema geus kitu eta atuh emang bisa ada sakitu atuh kumaha geus teh diutar diatur deui urang mapan salat teh mimiti ngatur caina wuduna ye bener apa henteu cai sah tah henteu dipake wuduna
terus maka syarat, terus maka rukun beres wudu, kemudian sholat maka pakaianana nu kumaha di samping jang nutupan aurat, adab-adabanana lantaran ieu teh pan dideuleu ku Allah, pantes apantes sih menghadap ka Allah model kos kieu aing ieu diperhitungkeun ku nya urang teh maka lepis los, maka lepis, maka kaos hideung pet dikatukangkeun, salat Allahu Akbar beres geus. Lah cenah kiai ka Allah mah nyahoan ieu nyaho aing ge. Naon bedana sia jeung kenek nu mundurkeun mobil ieu? Tuh beda tuh. Sia hareup ka Allah kata Allah mah teu kadeuleu ieu kumaha sia mah. Teu kanyahoan ieu ku teh sia mah sakitu ayana tuh kitu bae. Tapi lamun urang bisa neuleuh make mata hate, ngadenge make ceuli hate isin. Salat model kos kitu teh henteu mateunana adab nu eueuh. Ieu tak urang teu perti kunaon eta? Bodoh. Ku bodoh tenang-tenang bae. Biasa bae nanti salat likum-likum beres ngarokok. Geus teu babacaan teh lah tulis Allah mah nyaho nya dalil ngan eta dok Allah mah nyaho. Masalah bodoh jadi tenang. Geus di akhirat da ge atuh nu bodoh ngaranna ge tenang bae kana mah di akhirat. Kalem bae dah mantep ngeunaheun jadi bodoh. Al-amila madzhabalah. Nu bodoh geus teu puguh nyikut. Nanti terpukul jukit kumaha madhabna bae. Kadang kos urang, kos ahli sunnah, kadang kos Muhammadiyah, kadang kos Persis, kadang-kadang kos itu tuh bodoh ngaranna gitu. Eta bodoh nu kos kararitu teh. Nah ieu urang bodoh politik teh nyawana naon jeung dibobodoh kuat. Sakumaha nu kukula dicaritakeun sabenerna pas Presiden Jokowi ku ari teh ngan begitu dek diturunkeun lain teu mampu babari jasa nurunkeun presiden teh gampang jasa sebab dipilih ku rakyat diturunkeun ku rakyat ya, ngomong mah kecil babari mah di negara demokrasi mah ada kekuatan terhadap rakyat cuman yang gantina saha jang gantina saha ieu nu hese teh cakula ge di bulan Rewah di bulan Rajab nyaritakeun jang ganti oh cenah ambalaya kiai sia mah neuleuna sasa urang hartina hese jang ganti teh cokot partai Golkar teh solid lantaran Golkar teh kabagi-bagi lamun naik tu nu ieu ngamuk naik ti nu ieu ngamuk teh solid ngaranna patut teh jadi presiden teh bisa kos kitu sok diterangkeun bae jadi dosen sakedeung ieu lah karana eta para raham nu ngomong mana cenah ganti nu jelobak kiai cocok ieu ganti sia mah teu paham politik cokot ku ari di petilu acak-acakan cokot di berbagai partai padahal teh kudu boga partena acak-acakan teh solid boro-boro partai nu lain partainya nana ge acak-acakan teu kumaha bisa ngagantianana tuh aya jelema pinter jasa kuari di luhur aya teu boga partai peot jasa leutik jelema pinter eta keur dipermasalahkeun kuari siapa apa henteu nyanana jadi presiden siapa teu leutik jelema kuru leuwih kuru tibatan Jokowi atuh nu aya ge teu pantes ngomong eta meureun nah kuari dek dirapihan lantaran eueuh nu solid partai berarti kan aya nu main nu jago di Indonesia nu ngacak-ngacak partai geus diperhitungkeun kunyana lamun ieu partai solid engke bakal ngehajar diacak-acak heula kunyana teh sehingga eueuh partai nu solid hese jang ngagantianana kos gitulah seputar negara eta kakarak global encan mun dirinci tek wari urang nyaritakeun tokohna ti Golkar ieu petilu di babari nyaritakeun kos itu basa pira Indonesia aja jelema mereka hitung tek teh amat tuh hese amat babari cuman iyalah keberadaan urang kos kieu hese kasolidanan maka wallahu alam tinggal ditunggu 2 bulan deui lamun 2 bulan ieu rapi insyaallah lanjut mun 2 bulan ieu terapi wallahu a'lam bissawab
bisa assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi keur diurusan kuwae sebab naon perekonomianna mungsrut wae taylah lamun negara ekonomi teu jalan atau politik ge teu jalan ai negara mah moal bangkrut degekeun ku Celisya dongengna negara bangkrut moal aya nu bangkrut mah politik nu bangkrut mah perekonomian kembalina politik jeung perekonomi ka rakyat negara mah moal bangkrut nu mantak moal bangkrut atuh jelema titang malayar pajeg kabeh deuk bangkrut kumaha negara mana nu bangkrut eta mah ngomong doang negara bangkrut negara bangkrut moal aya setungtung aya presidenan aya kepala negaraan negara mana bae moal bangkrut nu bangkrut rakyat negara mah moal bangkrut ya kurang kuari malayar bae duit ka mana ulah ditanyakeun goblok tama kumaha kepala negara tama kumaha gubernur kumaha bupati sia mah mayar bae adapun ka mana-kamanana kumaha aing goblok meureun sia mah ulah ngomong ulah nanya je pan sia mah kitu amat jadi bupati na ulah nanya pokona mah sia mah mayar bae kumaha aing ka ditu nama ke aing naik ku sia pilih deui bego meureun sia ieu si sia terbego aing kabehan seakan-akan seperti itu negara urang demokrasi apa lain wallahu a'lam pilih aing mayar pajak sia ka aing adapun duit deuk ka manana ulah hayang nyaho sia kumaha aing ji bupati kieu urang teluh bae yuk teluh mendingan ge kena bureuteu ieu beteungna ieu ulah kitu cek yeuna ieu udah bener di urang je APBD entah gerang sabaraha kota sabaraha di gubernuran sabaraha ieu teh pan rakyat teh bodoh teu nyaona naon ieu ku teu nyaona naonna tentrem teu nyaona naon ku teu nyaona naon teh jadi tentrem bupati ge tenang kalem biasa bae nya ge teu isieun gapagih jeung rakyat teh bupati salah teh teu isieun gapagih jeung rakyat bupati bego meureun tah ya tuh rakyat teh bego ieu geus ieu mah bego jeung nu bego masalah bararego kabeh tekan seperti kos kitu tah ieu keur carita nagara kudu aya pamimpinna ieu nu dicaritakeun ku urang milih pamimpinna kudu make syarat 10 hiji syaratna jadi presiden jadi gubernur jadi bupati teh kudu musliman agama Islam nomor kedua mukallafan kudu mukallaf ulah nu edan ulah budak leutik tilu huron kudu merdeka ulah abid opat zakaron kudu lalaki ulah cewek 5 kudu bangsa Koresian eta teh hartina mah nu boga pemikiran nu kuat nomor kagenep ka7 kagenep adlan kudu nu adil boga pertimbangan secara syar'i nomor ka8 nomor ka7 mujtahidan kudu anu mantap ijtihadna otakna brilian nomor ka8 sujaan gagah jadi pemimpin mah ketika aya nu neko-neko nyana dihareup kan gagah ngaran urang jadi boga pemimpin puluh ya pelet resep nomor ka9 zaroin nu ngabogaan pemikiran anu istimewa cemerlang lantaran ieu teh negara di jero negara luar biasa jelema teh lobana berbagai-bagai keayaan kehidupan manusia nu aya di negara tah kalangan elit kalangan setengah elit kalangan anu non elit rakyat jelata ieu kan beda-beda eta teh kapan di bawah naungan presiden carana kumaha jangan majukeun kelas elit carana kumaha jangan majukeun kelas tengah elit kumaha jangan majukeun rakyat eta teh kudu boga pemikiran anu cemerlang zaroin wasamin jeung kudu boga dedengean ulah torek boga presiden torek hese abasorin jeung boga dedelan wanutkin jeung boga ucapan bisa ngomong etalah syarat jadi pamimpin sahna
jadi pamimpin teh nomor kahiji bil bayati di bayat ya ne bayatu ahlil hili wal aqdi minal ulama war ru'asai wa wujuhin nas dipilih jadi pamimpin teh dumilihna ahlul hilli wal aqdi ulama-ulama pemimpin-pemimpin tokoh-tokoh masyarakat numilihna jangan maju ke negara berarti nu kudu boga wawasan kaharep dek dikumahakeun ieu negara ulah ini peot dituntun aki-aki gagah nya aya aki gagah emang pen ini peot aki-aki gagah aki-aki titah milih nu buta titah milih dan lain sebagainya nu gering teu nya teu boga wawasan ulama nu titah milih teh jeung ulamana lain ulama Golkar ulama bangsa di sugak sogok ieu mah ulama nu boga wawasan kaharep ieu nu milih teh jang supaya engke nagara dek dikamanakeun dek dikumahakeun pemimpin-pemimpin gitu kene tokoh-tokoh masyarakat hasilna karak engke saha anu terpilih jadilah presiden di BAT dipilih ku urang kabehan nomor kedua jadi pemimpin teh bistikhlafil imami ku dijadikan khalifah ku seorang imam seorang presiden ngajadikeun khalifah lantaran nyana geus kolot daya pikir geus kurang nyana nyiapkeun jang pamimpinan nu geus digodog ku nyana geus dipersiapkeun jang mimpin negara dikamasankeun ka para tokoh tanya tentang politik tanya tentang ekonomi jeung budaya coba ge nyana geus mempersiapkeun ieu lah tokohna saksian ku para tokoh di urang memereun di parlemen nah ieulah kula dipersiapkeun maka saat ieu kula ngalimpahkeun kewadagan kula wah naon kitu ngaranna jabatan kula terhadap seseorang nu ku kula dipercaya ieulah makanya na mundur ieu naik atawa nyana wasiat mun kula paeh ulah kasasaha jabatan teh ieu bae sipulan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu nyana geus wasiat kula maot pemimpin ulah sasaha deui ialah Umar bin Khattab geus ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq maot geus teh kudu hese deui langsung Sayyidina Umar naik nomor kedua nomor katilu ieu nu kurang keur dibahas wa bistila'i jami syuruti sah jadi presiden bistila'i jami syurut ku ngalindih kana sakabeh pirang-pirang persyaratan syarat nu 10 aya di Kizaid sementara presiden nu aya kurang ngalaksanakeun persyaratan atau kurang persyaratan tinu 10 andai kata presiden terpilih teh jelema nama muslim jelema nama mukallaf jelema nama merdeka jelema nama lalaki ngan ternyata tina 10 ternyata ra'yuna nu kurang cemerlang ketika ditanya tentang bagaimana perekonomian di negara urang nyana teu ngabogaan wawasan jangan majukan perekonomian di negara eta sementara aya batur nu hebat khalid misalna anu nyana siap untuk mengatur tentang perekonomian jeung perpolitikan dibandingkan nu terpilih jeung nu ieu hebatan nu ieu nyana ngayakeun kukumpulan mun di urang mah eta demonstrasi teh melalui kekuatan rakyat nu jadi ujung tombakna adalah mahasiswa
untuk digulingkan presiden terpilih lantaran geus mempersiapkan calon presiden nu leuwih hebat istilah gara ulah digulingkeun tapi calon presidennya can aya engke keberantakan negara menang negara teh anu mantak teu meunang dipimpin ku budak leutik lantaran budak leutik mah teu bisa mempersatukeun bangsa boro-boro jang batur pugunya anak ge encan bisa ngisang-ngisang acan budak leutik teu meunang mimpin negara nomor kadua cewek wanita teu meunang mimpin negara lantaran lamun dipimpin ku awewe apa kisana kan menyeng doang menyeng teh ceriknya nama boro-boro ku rakyat boro-boro desakan-desakan manusia kakarakti salakina bae nya geus bisa ngajawab salakina marah aja bae manyun bae henteu memecahkan permasalahan awewe mah cerik ngeguling brek beres sakitu doang manya nu kos kitu deuk mimpin negara deuk kumaha lakona karakter wanita nu mantak teh karakter wanita mah kos kitu nu mantak teu meunang jadi pamimpin acak-acakan negara ketika negara orang dipimpin ku Megawati orang mah bodoh teh nyaho naon padahal nu coplok ieu sabaraha pulau aset negara nu coplok sabaraha lantaran urang mah bodoh biasa-biasa bae kalem-kalem bae mun urang menelusuri ka jerona masyaallah aset negara sabaraha anu acak-acakan jeung nu beak pulau sabaraha nu dijual urang mah teu nyaho lantaran bodoh kos kieu lah eta lah wanita lamun urang nyaritakeun tentang keberadaan negara urang dipimpin ku Soeharto mah biasa bae hutang bisa ditutup dipimpin ku Bung Karno mah komo maju negara teh rarasaan urang mah teu maju padahal maju komo dipimpin ku Belanda mah leuwih maju lamun urang nyaritakeun kemajuan negara Indonesia dipimpin ku Belanda jeung ku negara urang masing-masing kemajuan ku Belanda aya jalan kereta nang Belanda nang urang mana jalan nembus Rodi kerja Rodi baheula oh jalan provinsi nang Belanda nang urang mana malah kuari mah dijualan nang urang mah ayo coba tah aya bendungan 12 pintu 12 sadane nang Belanda nu di Bandung itu bendungan nang Belanda kabeh ieu teh aset-aset nu aya nu di urang nu digunakeun urang nang Belanda nu urang nang urang mana baheula Belanda nyieun jalan kereta Belanda nyieun jalan Belanda nyieun irigasi Belanda nyieun berbagai kitu jembatan-jembatan eueuh anu songhek saeutik negara urang sugan gunung songhek henteu sugan hutan songhek henteu kuari urang geus naon nu dibangunkeun gunung Sararohek Sararohek kuari gunung sohek hutan sohek laut sohek bari can aya ieu mana bebeunanganana ieu keur carita perbandingan berarti kemajuan dipimpin ku Belanda mata geunaheun keneh di zaman Belanda daripada di zaman urang kuari lamun deuk caritakeun maju bebeunangan urang mana nyieun jalan kuari dari anyer penarukan nang Belanda di hasil urang mana hasil urang ayo coba jalan nu belah ditu aya dek dijual nu belah ditu aya jalan geus dijual digantikan kuari urut jalan urut irigasi kuari jadi pabrik lain gedean jalan lain nambahan jalan malah jadi pabrik sabaraha jalan nu leungit nu dipake pabrik ai pabrik jang kepentingan saha kepentingan rakyat sejenak jang itu ai jalan terus ka anak incu anyar penarukan eta teh jalan teh di zaman Belanda datang ke bapak kolot urang bapak urang datang ke urang bisa merasakan jalan kereta Jakarta Surabaya nang Belanda urang bisa ngarasakeun kuari hasil urang mana urang lamun keur carita perbandingan jih oge nya kieu maning bikeun di ka Belanda tangkorak sia baheula lagi urang merdeka hayang kan ieu geus si kemerdekaanna teu mampu urang teh nah urang mah sararohek toh lamun urang nyaritakeun tentang perjuangan bapak kolot urang baheula muringkat bulu urang Bung Karno bapak kolot urang ditahan disiksa diseret
eta teh memperjuangkeun bangsa jeung negara. Hayang hengkang Belanda ti negara urang 3 abad setengah ngajajah urang supaya leuit jana urang teh terus berjuang saya aya babur runcing golok geus lain golok seukeut golok tarang hau pakai berjuang di negara urang teh demi bangsa jeung negara supaya anak urang geus urang kos kieu supaya anak urang kan kitu ngaromong nage anak incu urang supaya ngeunaheun nyana memperjuangkeun. Coba ya ketika Bung Karno tangkap ku Belanda jeung Ki Ahmad bawa ke digu langsung diasupkeun ke penjara sapoe 2 poe 3 poe paneta di penjara tetep Belanda mah lain maksud menjarakeun dek dibunuh dengan tidak diberi makan dan minum 3 poe geus leuleus ngomongkan Bung Karno ke Ki Ahmad Kiai rasanya kita mati nih di sini. Tidak usah ngomong begitu cek Ki Ahmad. Mati urusan Allah. Tidak mati. Kalau nyawa kita masih ada di badan kita, kita tidak mati. Aduh. Bisa ada Ki Ahmad. Enggak usah takut. Ada Allah. Cek Bung Karno Allah itu benar ada. Tetapi kita tetap kalau tidak makan dan minum mati. Pertolongan Allah akan datang. Tenang. Ceki Ahmad innallaha ma'ana. Kaopat poe geus kicep doa. Atuh teu harteu nginum pan. Kicep. Kiai saatnya kita mati kan. Tidak. Ceki Ahmad tetap hidup kita. Hidup bagaimana? Enggak makan enggak minum. Belanda datang ke jero dibuka lawang blok seserian. Sekarang kau mati di dalam penjara. Sekarang kau tidak akan bisa melanjutkan hidup. Geus teu bisa nanaon kieu. Seserian Belanda. Digebrukeun deui lawang. Di jero geus kararieu bae. Cek Ahmad Bung Karno pertolongan Allah akan datang ketika kita sudah tidak berdaya. Kita sekarang sudah tidak berdaya cek Bung Karno. Mana pertolongan Allah? Itu kamu masih bisa ngomong, itu daya kamu. Oh iya ya. Baheula bae eta memperjuangkan negara datang ke kitu coba. Kalau masih bisa ngomong berarti masih ada daya dan kekuatan. Ketika kita sudah tidak bisa apa-apa, baru pertolongan Allah datang. Kali mau poe geus bisa nanaon. Kararieu bae. Mencak urang mana pertolongan Allah sebentar lagi. Ketika kita belum pasrah 100% kepada Allah, Allah tidak akan menurunkan pertolongan. Pasrahkanlah diri kita 100% kepada Allah. Jangan ada perasaan, kekuatan, daya di diri kita. Semuanya milik Allah. Ceki Ahmad kan gitu. Pasrahkan semua kepada Allah. Nanti pertolongan Allah datang. Bung Karno geus kieu bae. Geus teu ngomongnya. Geus teu dahar teu nginum. Kunaon ka sore jol bae jelema datang mawa sangu lewat erang-erang tah di penjara teh pan aya nu bolong sagede di luhur lobang angin asup ka dinya set bluk mawa sangu dahar di jero. Ayo kita makan, ini pertolongan Allah. Dah Bung Karno ge bingung di liwat mana jelema ieu. Di lawan dikunci bisa mawa sangu segala rupa ieu. Wow, segala geus beres dahar, aya sambal segala geus di jero geus. Insyaallah wahara jasa. Beres datang kok kobok set sasalaman, naik deui lewat eta deui lubang angin set keluar. Bung Karno teu ngomong. Eta saha teu ngomongnya. Jeung nang nita saha teu ngomong. Deuk ngomong ka Ki Ahmad beusi salahnya. Secara kanan bae di jero. Kiamat ada kiai ulah apa kita sok ngaji mingguan di dia ngajina hikam teh ya Allah ya Rabbi geus rada aya tanaga teh poe eta isuk datang deui lewat eta didelegeun bae ku Bung Karno set
datang dari dua mantep pohara jasa. Nah, hari ke-6 hari ke-7 mah datang di ke-8 tetap nanya Bung Karno siapa sih, jangan tanya tuh bener baik jaknya ini carikan deh tuh bener aja saat-saat kos itu tuh bener nanya pertolongan Allah nanti setelah kita keluar baru saya jelaskan. Masya Allah tak eta teh bisa datang lewat eta kan jelema kiai nggak sanggup. Hari ke-8 ke-9 Belanda mawa gitu tempat mayitnya naon Kurung Batang dianggap pae kan dianggap pae kok jangan mau Kurung Batang buka begitu buka blek nyara kerkarari ada apa cak Belanda ini bukan orang tutup lagi sudah tutup Belanda ge. Nah itu geus dianggap paeh atuh hirup kayak gagah jasa tuh tutup sekian bukan orang ini. Nah seserian dia ada di jero duaan bae. Oh Belanda sieun jere ka urang cek aman teh. Padahal urang ge sieun kayana cek. Negara dek jadi pemimpin negara pohara jasa digencet kapan didigul teh. Tapi kan meleset jelemana blok ke Jakarta nu digencet nama hanya tangkal cau. Coba itu bisa kos gitu. Nah setelah diperiksa dek di bredel kieu dek dipaehan mesti siapkan tadi mau Kurung Batang kuari mau stem dek disiapkan begitu asup kan dia langsung tembak bae geus Belanda orang jelemana milu keluar jalan nu tadi set berangkat kabeh Belanda kaget kemana dia kemana bingung Belanda yang bisa keluar lewat lubang itu mah bukan orang setan caknya Belanda deui keur kacaritakeun nah eta zaman baheula memperjuangkan bangsa jeung negara datang ka kos kitu. Nah iya keur carita eta lewat dinya jaba anu ngiriman sangu jabanya ada keluar lewat dinya kok bisa karar itu hasil tapa dek mimpin negara teh tapa heula lamun patilasan Bung Karno di Jawa Timur patilasan Bung Karno di Bogor patilasan Bung Karno tuh di Bekasi patilasan Bung Karno tuh di itu di mana gitu di Ciherang patilasan Bung Karno di dia di Banten tapa Bung Karno mun urang nyaritakeun Padang aya patilasan Bung Karno urang nyaritakeun Aceh aya patilasan Bung Karno etalah endek mimpin sebuah negara tapa heula tah dipimpin ku jelema nu tapakan ngeunaheun urangna sebab naon beraninya na ngeunaheun adapun kadituna urusan jabatan dan lain-lain sebagainya eta mah geus macem-macem geus kaditu tapi eta lain lalagaan bisa asup kadinya eta si kiai saha nu asup ka lawang eta tah ka naon garang-garang lubang angin moal sangu set kiai urang Tangerang kiai datang ke dia set beres dah malah bejakeun kiai oh udah bejakeun sia digali ke kuburan anak takut itu kan pohara mimpin negara teh lain lalagaan satu suara teu bisa dibobodoh atletik mah sakumaha urang teu bisa dibobodohna ketika Saddam Hussein kamari gerak tu ajeun tinggi ulah-ulah ge simpati bangsa simpati manusia umat sadunia simpati kabeh moal pati-pati simpati lamun di jero benak katena henteu aya kemurnian moal aya seluruh lapisan boh kafir boh muslim simpati terutama mukmin simpati ka Saddam Hussein bari di jero nagarana mah aya anu ngalecehkeun ka Saddam Hussein tapi tetep baik kesimpatian teh teu bisa dibeli lantaran di jero na aya mutiara sakumaha simpatina bangsa Indonesia ke Bung Karno lain di Indonesia bae Jepang simpati ke Bung Karno Arab simpati ke Bung Karno bahkan titi mangsa Bung Karno teh ya mun urang ke Mekah atuh aya di Arfah aya titi mangsa Bung Karno di tempat Sa'i aya titi mangsa Bung Karno di Baitullah aya titi mangsa Bung Karno lain jelema leutik berarti
Lamun urang nyaritakeun tentang keistimewaan Bung Karno ketika ke Afghanistan anu nganyahokeun makom Imam Bukhari secara mendunia Bung Karno. Lain lalagaan tak orang lamun nyaritakeun sejarah ngan teu dipuat. Aneh, nu dipuatna hanya nu nakal-nakalna bae. Cinta wanita lah nu dipuat teh. Tentang KPKI-an lah nu dipuatna, kepositifadana negara jadi merdeka. Hanya sakitu bae, lain-lainnya teu pernah dibuat. Ketika Bung Karno diundang ke Afghanistan, gideg Bung Karno, karena dibutuhkan wawasan Bung Karno di Afghanistan, Soviet, maka Bung Karno siap. Yang penting tolong carikan dulu makom Imam Bukhari di mana. Setelah ada, nanti saya ke sana. Atupan sana negara neangan makom Imam Bukhari. Begitu datang ke itu salah cek Bung Karno, bukan itu makam Imam Bukhari mah, yang ini nunuduhkeun Bung Karno. Lain jelema leutik Bung Karno teh nu mantak mun nyaritakeun Bung Karno moal anggeus-anggeus dijore-jore Bung Karno, simpati bangsa jeung negara tetep bae. Di PKI di lain bae cek ate lain bae eta mah sekadar sebuah sejarah anu bisa dipelesetkan. Hate leutik bangsa tetap lain. Bung Karno seorang waliullah. Hese dek galejitkeun ka gorengan, dek galengitkeun kabagusan Bung Karno supaya jore teh hese. Sakumaha hesena urang dek kabaguskeun Pak Harto hese bae. Hese bae kumaha meureun eta mah. Kumaha meureun kajen dibagus-bagus ge teu daek bagus bae. Hese bae. Lain kaayaan buktina tapi di jero benak hatena. Anu padahal di akhir nama Pak Harto ge bagus di akhir nama. Yang sepanjangnya ngajawab teu bagus, saja detik-detik terakhir nu rada bagus. Rada bagus teh rencanana. Tuh, Gus Dur dijore-jore atuh tetep bae. Nu kamari anti Gus Dur, nu kamari ngajorekeun Gus Dur, nu kamari buta Gus Dur. Kuari mawaan zarah nyana nu untung. Nyana nu untung. Nu kamarina ngaula-ula ngang buta-buta je Gus Dur ya kuari yuk kita zarah yuk kesan je tolol teh jelema teu bisa dibobodoh artina hate leutik namanya nana ge ngabuta-buta ge eta mah ngan sakadar muatan ngan sakadar aya kepentingan. Ketika berbicara dari hati nurani nya ge mengakui atau boro-boro di dalam negeri, luar negeri, di Amerika sorangan mengakui keistimewaan Gus Dur, di Jepang, di Arab, di Berbagomo, di Mesir jeung di Baghdad mah atuh nggak istimewakeun ka Gus Dur. Adapun jelema nu ekstrim atuh sepanjang masa kitu bae. Mantek urang kuari-kuari yang magahan ngaji, ulah dianggap bahwa ka urang teh haju manut kabeh, ka urang nurun kabeh. Bisa tukangeun malobaan keneu tersebut biasa bae. Atuh antepkeun ke kanyahoana mah jadi akhirat ieu. Tu urang mah urang bae ngaji bae hayu. Nu ngomongkeun nu nyaci maki nu anu emang teu kadenge ku ceuleuh aing teh kadenge. Atuh kajen ke buktikeun di akhirat. Je perang sana tah. Atuh hayu bae urang mah ngaji bae geus pokona mah. Masyaallah. Kurang lamun nyaritakeun kaagungan Allah ketika Kangjeng Nabi diangkat jadi Rasul. Eta teh dulur-dulur nama anti ka Kangjeng Nabi. Tatangga nama anti tapi orang jauh mah orang Madinah nyambut kana karasulan Kangjeng Nabi. Lamun urang nyaritakeun kuari atuh sarua bae. Kuari teh jelema nu simpati ka dieu bae ka pengajian ulah kakulana ka pengajianana nu ti Serang ti Pandeglang ti Jakarta Bogor nu ti Tasikmalaya aya anu ti seberang sagala tapi di sekitar nama biasa ngajebian atuh masalah. Masalah tuh nyana-nyana urang-urang engke kanyahoan mah jadi akhirat ieu jahat leutik mah nyana ge ceurik. Emang teh ceurik kata leutik mah kok kuy nyana henteu milu aya muatan di jerona ego di jerona antepkeun rugi-rugi nyana untung nyana. Urang mah ngaji bae jangan ngajina ge lain hayang maca kitab ieu mah lain. Ya hese maca kitab mah hese neukna itu imah ngawuduk we pokona mah geus titik. Tapi lain eta ngaji teh neangan fail maca mah bisa kadang nyurah bisa itu kene nu teu bisa ngaca kitab lah ngadengekeun bae nu dibutuhkeun mah lain eta naon ieu nur ilahi nu nyulusup ka jero dada
teu bisa dikasabku urang salat bae kadang teu bisa aya nur ilahi, urang teh zikir bae kadang nur ilahi mah teu beunang. Tetapi ku ngaji babarengan jeung jelema loba di dinya aya wali, di dinya aya malaikat anu bawa nur ilahi. Gimana cenah walina ulah yang nyahos ya mah. Bisa mah ngaji ngawuduk balik geus. Aya eta nu mahal mah. Mantek cek kamari cek Habib Lutfi kadang-kadang nur ilahi itu datang lagi ngurutin guru, di situ ada nur ilahi. Kadang-kadang lagi ngehadam ke guru, kadang-kadang lagi silaturahim ke guru, kadang-kadang lagi ikut ngaji. Jadi kita sholat, kita zikir mah kadang-kadang sulit, tapi ikut berjamaah dengan dia, seselaman-selaman dengan dia, dia tiba-tiba ada nur ilahi. Emang kos gitu nur ilahi mah rahasia Allah dibikin aku Allah, ndudik dibikin ka hamba Allah dirahasiakeun ku Gusti Allah. Eta nu mahalna. Ketika orang anti cilaka ujian. Eta lah hijab. Nah, nu dibutuhkeun teh nur ilahi mah engkeuna urang tas ngaji kok jadi tentrem nur ilahi. Urang ngaji coba di pendopo jeung kiai carita politik, carita ekonomi. Oh, hebat jasa. Datang ka imah puyeng. Lain lalagaan puyeng. Tapi ketika orang datang ka dieu tak atawa ka pengajian nu lain tuh beban naon leh pokona mah kiai aing mah teu hayang wauh jeung kiai nu penting mah aing mah jeung tukang sate beh lah wauh masalah wauhan kana jeung si eta daripada jeung kiai masalah datang tapi datang ka imah tentrem amat nu matak tentrem meuli satena 2 bungkus Pak kalem mahal katentreman eta lah nu mahal. Salat jadi meningkat, salat tambah khusyuk. Emang ngahusukeun ku bah di khusyuk urang mal bisa aja khusyuk mah pamere Allah. Ketika orang nyampur jeung bisa khusyuk kadang khusyuk aya. Ketika orang nyampur jeung ahli makrifat urang aya faed ngaranna luluberan ti ahlina nyurup ka urang eta nu mahalna. Jeuh tuh ngaji na bae hararese emang kumaha gitu ngaji. Urang ngaji di pondok 15 tahun 20 tahun gitu bisa-bisa tuh komun mingguan. Bisa naon tuh ngaji kos gitu parang sana bebari meureun ngaji deh tapi tak nurut ilahi mah kos kumaha barang ngaji tak Masya Allah horenganan kreditan teh haram aing lamun isuk paeh berarti ninggalkeun hutang sedengkeun lamun aing paeh boga hutang roh mal bisa ngajawab kape di jero kuburanan timbullah nyulusup nur ilahi set mun aing isuk paeh kumaha tuh rugi amat hanya sebuah mobil Avanza hanya sebuah mobil Kijang anu ku urang dinikmati nangan sakadar sakit tapi di jero kuburan nu bakar berhadapan jeung Allah urang kaput tanda bahwa urang teu bagus doh balik ngaji bebe ja ka pamajikanna neng jah urang ngridit teu bagus ja kadenge ku neng urang ngridit deui jadi yuk ai kakak kumaha sih mantak ieu kakak ngomong kan neng maning jual apa maning kredit teh nyoba kan neng oh ai kakak mah geus dahayan ka atuh ulah dijual kieu bae ieu mah bereskeun aju urang meuli deui oh jadi 2 nu ieu bereskeun aju urang meuli deui anu ulah kredit anu cash gantung mah ieu beung kakak puguh hiji ge ngap-ngapan ya kakak musyawarah lah urang eta ngaran nur ilahi asup musyawarah nur ilahi ngaranna tuh jelema geus berdeposito bae di bank lain teu ngadengekeun ngajinya di mamana di radio ngadenge di televisi ngadenge terus di kiai-kiai modern ngadenge bahwa eta teh halal tanggung jawab malah anu tanggung jawab sagala di akhirat. Pokoknya ketika berhadapan dengan Allah, saya tanggung jawab. Ceknya nanti saya usulkan kepada Allah. Kos bapak kolot nabet Allah. Pohara jasa. Tanya na bagi kuat pak. Boleh. Can aya nur ilahi ketika nyana ngaji, merenung. Atuh gagah nur ilahi memang kumaha gitu. 1.000.000 kali gurunya nang geus ti ditu asup ka jero hate nang Allah kan nur ilahi ih buah ieu nu bener mah. Asana salah aing deposito si itu kurang kumaha ngadalil jeung asana teu beres didongkrak ku nur ilahi gagah nur ilahi mah kajeun ku kumaha
gesanlah depositona sieun kadengekeun ku kiai itulah jangan takut enggak lah saya pokoknya mau udahan aja nur ilahi lamun geus nancep ka dieu boleh lalagahan nu mantap kiai wani hudang jam 1 aju mandi aju ngalawudu aju salat padahal mah tunduh aya naonan aya nur ilahian ente mah nur ilahian barang neuleuh jam 1 simbut di ka dieu beda na aya nur ilahi jauhan kos kitu mah ulah hese-hese kebelah jadinya jam 2 mah rada deket ka subuh hudang jam 2 kebelah setengah 3 tolol teh coba diengke-engke bae punya na ge engke naon eta nur ilahian ai kiai nu hudang teu penting mandi wudu salat ko berani padahal mah tunduh aya nur ilahian gagah nur ilahian mah kumaha kitu nyulusup ka jero hate nu kadeuleuh hanya Allah alam akhirat nu kadeuleuh ngeunah naon sih di alam dunia ja urang geus hees bae ti leuleut datang ka kuari mah nya dek diteruskeun bae ku tolol-tolol teuing si awak jam ti baheula hees bae urang ja kieu-kieu bae perubahan amat isi awak teh tah ai eueuh nur ilahian mah tetep bae lonceng tinggal lonceng malah mah bel beker teh dikeriningkeun tah hudang dipencet teh badeng sia padahal mah nang nyana blonte nang nyana yang hudang jam 1:30 nang nyana supaya ngerining diteuleun diceulik hudang 1:30 goblok gadeng sia SD nur ilahian lo capek kajeun kuku lagi hese berat tapi aya nur ilahian kadang-kadang meweh beker hudang tek geus hudang teh heula dideuleu can waktuna pareman harus digandeng geus nyanana mah hudang eta aya nur ilahian pokoknya mun aya nur ilahian nu geus moal kabetrak kajeun kuku mah ge kejeun cak urang capek-capean atuh henteu bae sep nyulusup ka jero teh cet urang emang nur ilahian aya urang ge kahijab lantaran Allah nyieun kangjeng nur Allah ieu keur carita sompralna ya Jabir hei Jabir awwalu ma khalaqallah pangheulana nu diamel ku Allah ismi min nurillah awak kula tina cahaya Allah Jabir pangheulana nu didamel awak kula ku Gusti Allah tidak nur Allah ya cek kangjeng Nabi kakarak dirinya sumba kadituna karak marane ti nur kula jadi urang kabehan aya nur kangjeng nabian dek kafir dek mukmin kabeh ti nur kangjeng nabi jadi aya nur kangjeng nabian awak urang teh ngan urang teu bisa ngabongkar nurna kahijab ku poswan kahijab ku sekupi kahijab ku pendopo kahijab ku gubernur kahijab ku cinta-cinta jabatan dunia etalah nu ngahijab nur kangjeng nabi urang mantak etalah nu kurang dek disingkapkeun melalui sorangan hese ku ngaji kadang kasingkap cet nyingkap teh apa aya nu nyingkap ngahaja awe ge aya nu kasingkap ku angin teh urang neuleuh we kasingkap jadi urang neuleuh kan we beunta urang ge sarua bae nah aya anu emang nyana nyingkapkeun sorangan beda deui tah ieu ku angin mah urang ge asana betah urang ge malah mun bisa mangahadorotan angin sing gede gitu eta kasingkap ku angin karena ngongkong nah ieu ge sarua ieu ketika urang ngaji guru mah kadang nyampekeun Allah anu mere nyingkapkeun zat jaheuh sakan Allah kadeuleuh sakan akhirat kadeuleuh mahal eta tuh keluar we kadeuleuh Allah set neuleuh bae awewe katutup deui barang neuleuh jahe eueuh teh nu tadi teh eta indahan nanya jahe kemana pulangnya ke Cikupa saya juga ke Cikupa iya saya sendiri bonceng boh mantas ngaji ngabonceng jahe nur ilahi kemana eta nur ilahi sebareres jelema iku mah nyaritakeun doang emang aya nu kitu kulo loba omong pokona mah kitu bae geus pokona mah cak anu ngabonceng sial teh kieu nyaman ulah loba omong asana anu bebeja nu bebeja ulah sok anu bebeja teruskeun bae engke asana nya minggu haleup bal ngaji sanu nitas yang ngaji ka dieu yang nyita henteu nah wa bistilah ijab syurut jadi membawai menguasai ngalindi kana sakabeh persyaratan nyana bisa ngagantian presiden nu katilu
bisa jadi pemimpin teku ngalindih ngelehkeun nu jadi pemimpin lantaran pemimpin kurang memenuhi syarat atau teu ngalaksanakeun kana persyaratan-persyaratan kepemimpinan nyana siapeun disleding ku nyana dikorin melalui kekerasan kekuatan demo berarti gulabah bada mautil imam atau sabada paeh langsung nyana berdiri atau melalui kekuatan tadi demo disiapkan nyana lamun urusan demo kuari Mesir teu beres-beres kepemimpinan teh perebut kepemimpinan sebenarnya mah Mesir mah ahli sunnah wal jamaah hebat kok bisa perebut di jero nama lain perebut nu katumpangan ku Amerika nu perebut masyarakat resep ka pemimpin itu kudu caritakeun ku kula ngaranna ieu ditumpangan ku Amerika titah ngalindih sementara masyarakat anti ka Amerika salilana kitu bae atuh pilihan masyarakat elehkeun deui ku ieu mah dimodalan ku Amerika gulingkeun deui ke pemimpin ieu masyarakat teu resep kanu ieu nyieun deui pamimpin gulingkeun deui datang ka kuari teu anggeus-anggeus kuari aman melalui serangan ISIS Masya Allah terus-terusan ISIS yang menguasai dunia terus asup deui kuari ka ditu ka naon gitu ka Turki ISIS geus dipersiapkeun deuk asup ka urang ka Indonesia ISIS teh geus asup geus aya mata-mata agen ISIS di Indonesia teh geus aya nu kamari mah dicaritakeun kuari mah geus aya waktu kerame-rame agen ISIS di Indonesia encan aya kuari mah geus aya mantak dicoba melalui Papua belum ISIS neuk ngamuk mantak tenang ditentremkeun bangsa Indonesia kiaina habibna kabeh nanti dulu sebab naon sekedar orang membalas gampang sebab orang mayoritas gereja nu aya di orang beleuman ku orang gampang jeung jelema-jelemana belum menang orang mayoritas Islam mah tapi lain eta bendera nu diacungkeunna di Papua deuleuh heula apakah bendera Katolik apa bendera Kristen apa bendera Yahudi deuleuh sebab anu ngacungkeun bendera didinya lah kekhawatiran mentok turun kabeh penggede Indonesia langsung datang ke Papua tentrem tenang di urang ditenangkeun sebab naon terselidiki di urang geus aya agen ISIS mentak di urang melalui Syiah melalui Wahabi meledek diadu-adukeun udah kalem bae urang tenang Indonesia mentak cekula ge teu mudah terpancing tenang tentrem lamun di luar negeri ieu geus kalut di urang teu kalem tenang sebab di urang mah naranya kene ka kiai lamun geus cak kiai serang geus teh mah teu nyawa kitu tau eta di urang mah kos kitu lamun cak kiai ulah tuh geus teh narurut kene di urang mah ka kiai sakitu kiai lagi bloon sebenarnya mah kita luturkeun bae masalah nah ieu tentrem di urang alhamdulillahirabbil alamin teu terpancing saat ieu urang teh ieu teh geus 2 tahun di negara Indonesia dipancing tak supaya kalut tetep teu aya ge letik saeutik waktu kabari di Jawa Timur letik ditentremkeun akhirna aya deui letik di Madura letik ulah merambat letik dianggapna henteu menyeluruh ieu digede-gedekeun tadi di Papua mah sebab aya bendera nu ngacung anu bakal ditukang maena berarti teu kudu atuh geus mantak wari tenang deui mantak kalem di Indonesia ngeunaheun urang mah geus masalah bae geus kalem sok-sok ngaluarkeun motor ngaji balik kes danya boga duit teu boga duit geus tenang bae sakitu gitu boga duit tenang komo mun boga duit geus kalem bae nyaritakeun ieu presiden urang ulah ngomong presiden geus pokona urang mah urang bae eta kos kitu teh ngeunaheun doang kalem tentrem ieu katilu bisa jadi pemimpin bistilahi syakhsin mutaghallib alal imamah jamilis syurut nah kumaha lamun jelema pasek dek mimpin di Indonesia jelema bodoh dek mimpin di Indonesia khususna umumna di negara seorang pasek dek mimpin negara seorang bodoh dek mimpin negara atawa nya paseknya bodoh dek jadi presiden wah mantep ya saya pasek adinya lah bodoh adinya na dek mimpin negara kumaha wa kadza fasikun wa jahilun fil aswaq
gitu kene jelema pasek jelema bodoh pasek bodoh kemudian nyana dek mimpin negara ieu adalah dicoba ku Gusti Allah ketika sebuah negara pemimpinannya paseknya bodoh berarti coba lantaran pasti negara jadi preman sebab pemimpinannya paseknya bodoh Gustinya hun kajujur jeung adil. Ieu adalah cocoba jang rakyatna di jerona aya kiai di jerona aya ustad di jerona aya pemerintah nu jujur jeung nu adil di jerona aya nu hayang ngabaju ke negara tapi ternyata orang nu terpilih teh anu pasek jeung bodoh sebuah cobaan ka bangsa jeung negara sebuah cobaan jang rakyat cara menghadapi kepala negara nu kos kitu kudu kumaha geus diatur ku syara masyaallah geus rapi sak nurut orang wajib ke manehanana selamat bertentangan jeung agama ketika bertentangan jeung agama salamatkeun agama orang nu bisa disalamatkeun nu teu bisa disalamatkeun berarti orang kudu manut ka nyana nyana kenu tanggung jawab di akhirat urang mah nyanggakeun sadaya-daya bae urang mah jadi rakyat urang mah jadi rakyat kos kitu bae geus nah ieu ketika seorang fasik ketika seorang bodoh memimpin lantaran nyana jadi bodyguard ngelekeun ngalindi dengan kejahatan nyana dengan kegagahan nyana sehingga nyana bisa jadi kepala negara tetap sah-sah bae jadi kepala negara nah urang sebagai rakyat keur dicoba ku Allah boga kepala negara model kos kitu manut nu bisa urang teu milu nu bakal terjadi fitnah keluar orang kira-kira kudu milu bae Masya Allah kan urang mun dicaritakeun kuari loba anu pinter nu jujur jeung nu adil tapi nu terpilihna seperti nu kieu sah bae jadi kepala negara sebab nyana geus kondisikeun silahkan bae walaupun kukumaha ge kumaha nyana bae wa in kana asian sanajan nyana doraka sanajan nyana memaksakan jadi pemerintah jadi presiden doraka urusan nyana urusan urang tetap sakadar manut karena aturan-aturan nyana urusan agama nu urang bisa keluar ti aturan nyana keluar nu urusan urang bisa nyelindep salametkeun diri urang Masya Allah tah gitulah carita nu mentek ayalah satu pertanyaan lawib tulian las biwilayati sobiin mumayyizin iyarji ulil ukala awi imra'atin lamun dicoba di negara pemimpinna ieu budak leutik atawa nu pasek saperti tadi nu bodoh cara tadi atawa awewe hal yang puluh tasarrufuh ma apakah lulus tasarrufna tasarruf anu nu pertalian jeung syara nyana teu peduli urang kudu nyalametkeun diri urang ketika urusan kenegaraan orang kudu nuturkeun nyana mun bisa segera kudu diganti fihi waqfah kuduna eta teh segera dikondisikeun tetapi lamun teu dikondisikeun urang menyalametkeun urang bae mantap cak abah teh mah baheula geus deuk kumaha ge urang bisa salat keneh dengan tentrem urang bae urang puasa dengan tenang urang bae urang ayeuna mah bisa puasa dengan tenang urang bae adapun nyana boga urusan nyana sabodo teuing nu penting mah urusan urang bae salat puasa zakat urang urusan ku urang nyana mah teu milu ngurusan geus diurusan ku urang ternyata di urang masih aman kene alhamdulillah walaupun aya tumpangan-tumpangan tapi tetep bae urang mah masih kitu urusan agama dicekel ku masing-masing pemimpinna sakege geus alhamdulillahirabbil alamin urang lamun teh nyaritakeun tentang kondisi di luhur urang mun nyaritakeun kondisi di luhur ngeri aya sababaraha sektor nu kudu diomean ku urang lantaran kahareupna cilaka geus dipuatan boro-boro di sektor politik di sektor organisasi bae geus dipuatan ku jelema-jelema nu ulah maju Islam ulah maju ahli sunnah wal jamaah nah ieu urang dibaca sababaraha sektor di luhur teh geus aya ti dieu aya jadi urang gerak kumaha ge hese urang mun nyaritakeun bos kitu kakarak pusing
menyaritakan orang dihandap pakai pusing naon biasa baik. Terus orang menyaritakan di luhur berarti orang dek berjuang kumaha caritana. Pasti kudu neangan jelema ngalengitkeun si eta. Iyalah anu nyieun pusing di Indonesia. Nu mentak lamun jelema nu paham kuari pusing kuari. Nu paham kuari pusing. Duh di kumaha ieu kahareupna. Berarti berjuangnya terus 5-10 tahun bakal berubah kahareupna. Nanti kuari mulayan ndek rada dirobah seeti kumaha carana walaupun ieu di sektor-sektor teh geus aya jelema-jelema anu bakal ngahalangan kana lanjutna ahli sunnah wal jamaah eta mah teori adapun kaditu nama kumaha Gusti Allah Subhanahu wa taala urang sekedar rencana tapi eta teh patut kudu diaji sakumaha rencana presiden urang tina tahun awal ieu adalah swasembada bakalna pertanian hendak dimajukeun ku Jokowi. Allah lain pilihanana dipanaskeun sia ku aing cakap. Deuk kumaha ngomong naon cobanya na ieu. Kolektor geus disiap-siapkeun dan lain sebagainya. Nu terjadi telak nu aya. Itu urusan urang rencana Allah anu memutuskeun. Nyanggakeun sadaya-daya. Qultu wallahu a'lam.